Bismillahirrahmanirrahim. Singarade wae nu lain milik urang mah ulah sok juga gegemes. Jeung nu aya di leungeun batur urang ulah kabita. Ulah kabita bae harta banda nu aya di leungeun batur. Nu aya di urang bae gunakeun. Deres nu susah mah kadang-kadang nu sugih ge masih keneh kabita ka dunya nu aya di leungeun batur. Masuk sugih teh aya jang dirina. Kendaraan sanajan BPKB-an ge aya. Tapi kadang-kadang kabita ka kendaraan nu aya di leungeun batur eta panyakit gede. Batur sodaqoh nya nama hayang disodakohan. Ke bae geus is dead. Karak sodakohan. Tah ieu panyakit. Ya, nu lain milik urang ulah sok kadedemes. Harta nu aya di leungeun batur ulah kabita. Babari geraga ibadah ka Gusti Allah teh hampang. Ulah yang harta, ulah yang jabatan. Hampang ibadah ka Gusti Allah. Oh, kiai, gua yang jabatan teh nyogok. Boro-boro di pemerintahan, di pabrik hayang naik, bae kataraje nyogok. Komo pemerintah, pantek pemerintah mah moal barisa ibadah. Moal ngajen ku kumaha ge sebab sugak sogok malu. Ulah kitu cenah kiai, aya nu teu nyogok teh mana beungeutna coba kade. Hayang deuleu beungeutna nu teu nyogok, hayang deuleu coba hideung apa koneng. Sok sambarangan sia ngomong. Kiai cenah sambarangan, cabok sia kuai. Sia ditak aing di bejaan moal bisa ibadah teh sia teh sadar. Goblok beunana. Sing sadar bae. Tah hayang kitu da aing ngadenge tah ka celi aing ngadenge omongan sia. Pemerintah mah moal barisa ibadah. Tah geus aing seubeuh. Udah sok aja ngaco sih. Lah cenah aing minggu hareup moal ngaji deui nage. Mantong sia ka ditu. Teu kudu ngaji aya teu hayang bener. Kiai Golkar ajian ku sia. Kiai PDI, PKB. Hayang sabangsa sia jeung juri-juri di dinya. Pancen ge. Henteu je. Asli. Aduh nu kakara ngaji kaget aing moal ngaji cek kitu. Oh. Kubur awak sia ka ditu. Hesenya sadar deh boro-boro pemerintah ieu urang ge teu bisa-bisa ibadah. Urang ge urang teu bisa-bisa ibadah. Teu daek khusyuk. Cak Allah aing kurang naon mere ka sia. Sehat ku aing dibere. Dahareun ku aing dibere inumeun, ku aing dipakean ti mimiti nu ipis. Datang ka nu kandal. Nu potonganna nyepet. Datang ka nu gambring. Ku aing dibere khususnya salat. Ora. Lah ora husu-husu. Iki mah wong gendeng. Ya Allah, ya. Sadar urang tah hayang kitu tah hayang kena sadar pangeran resepen ngadenge nu sadar lamun ngadenge nu ngacub lah kiai ieu tah pangeran resepen banjirkeun deui ku sia diancem ku pangeran kena sadar ya Allah ya Rabb teu dek bisa-bisa tah karak ngeunaheun gadengna nikmat cek Gusti Allah geus teu sadar mah moal banjir
disurut gendai ku aing 2 poe nya kayak dibanjir gendai sadar da sing bener aslikeun insyaallah. Ketika panas Allah ngutus mega awan sehingga tiis aduh luar biasa. Zallalna alaihimul ghabab. Bebe jalafar Allah mere buah manna wassalwa. Ya Allah ya Rabbi. Jang nginum jeung jang mandi aya. Cuaca sakitu tiis kalantaran dipayungan ku awan. Dahar dibere ku Gusti Allah. Hati-hati ieu nikmat kudu dipake ibadah ka Gusti Allah, bersyukur ka Gusti Allah. Kanjeng Nabi Musa ku Gusti Allah kita berangkat beserta kaum. Ka mana? Ariha. Ayeuna Jericho. Tinggal sababaraha kilometer deket. Titih Yordania. Berangkat terus ngaler perbatasan antara Yordan jeung Israel. Lengkah ka ditu terus bakal datang ka Ariha Baitul Maqdis nampak. Masya Allah. Cek Gusti Allah Musa, berangkatlah maneh beserta kaum ke Ariha, ke Jericho. Cuman make syarat. Nomor kahiji kudu maca istighfar, ulah eureun-eureun. Ngarasa diri loba dosa, minta hampura ka Gusti Allah. Tina seluruh dosa-dosa baik nu gede maupun leutik penta ka Gusti Allah hampura hiji. Nomor kedua maneh asup ka negeri Jericho dengan tunduk abeh katingali kos jelema nu bener-bener berdosa, yakni kadeuleu kos jelema anu DP tawadu. Sanggeus datang ka ditu dipersilahkan untuk menikmati keayaan negeri eta. Didinya anjeun Musa bakal ningali kasuburan daerah eta. Naon bae didinya jadi jeung naon bae didinya bakal buahan. Ulah kaget Musa didinya lamun aya cau berbagai cau. Tina cau nu leutik, cau emas, cau kepok datang ke cau gede bakal aya di dinya. Samangka timimiti samangka nu boleh dolonjong nu gede aya di dinya. Waluh bakal aya, waluh leutik waluh gede aya di dinya. Paria timimiti paria buleud datang ka paria panjang, datang ka nu sok di batuan panjang, paria koral. Aya kabeh di dinya. Cabe keriting, cabe panjang, cabe beureum hejo kabeh aya. Bawang timimiti bawang kitu Tegal. Nyawan ke Tegal. Brebes didinya jeung endog-endogna aya. Woi, datang ke bawang kitu Indian bulede aya kabeh. Wortel cara di Cipanas Bandung Parahyangan araya kabeh kadinya. Wah, sagala rupa aya. Ulah kaget Musa begitu datang kadinya, silahkan nikmati halal. Bejakeun ku Kangjeng Nabi Musa, wahai kaum, Allah geus meresen. Urang kita berangkat dalam rangka dakwah ke Yerusalem, tepatna di daerah Baitul Maqdis. Nu ku urang kita disinggahi adalah Ariha Jericho. Didinya tempat anu subur segala rupaya, cai singkolocor palawija anu sakitu luar biasa lobana. Kulantaran cai singkolocor bakal loba cai di harandap anu ngendak anu lempang. Eta nu ngaran lauk ambalaya pasti asal aya cai aya lauk, ada air ada ikan, ada gula ada semua, ada wanita ada laki-laki.
Aya nu bener, aya nu teu bener. Wah, ngarembet. Aya. Siap. Cuman syarat hiji asupda kudu tunduk. Nomor kedua kudu ulah eureun-eureun maca istighfar ka Gusti Allah. Allah bakal ngahampura. Sakit. Siap? Siap atuh ini itu subur mah. Orenganan lain kuari bae. Neuleuh hejo-hejo teh. Embe neuleuh hejo. Wani mapal. Jelema manggih nu hejo. Pohara jasa. Sakitu keur andiupna di masjid. Barang di panggung aya Golkar hejo. Pasti ditinggalkeun. Imam anu kudu dan imaman asar di panggung. Eta garana neuleuh hejo lemok. Eta mah hejo eta kos karena itu. Ih, pohara. Nah, siap masyarakat teh. Berangkat. Begitu titah istighfar. Henteu. Pohonya ada teh salantaran diberi nikmat anu pohara. Awan terus niungan, cai sing kolocor ditih geus sakitu poharana. Dahareun loba teu pernah kalaparan, teu pernah kapanasan, teu pernah kadahagaan. Malah mah Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun di ditu mah leuwih subur nu pohara. Nu kadeuleu teh hanya kalazatan nu babalik nangan ka awak doang. An aya istighfar mah qalbu poho ka Gusti Allah. Masya Allah. Nu mantap kejadian ieu dilestarikeun. Wadkur ingat anjeun Muhammad. Qila lahum ketika diomongkeun ka Bani Israil. Anjeun Nabi Musa sebagai pemimpinna. Bejakeun Musa. Uskunu hadhil qaryah. Caricing maraneh kabeh di kampung, yakni Baitul Muqaddas. Datang ka dinya lantaran subur wa kulu minha. Silakan. Dalahar halal naon bae nu aya. Haitsu syitum di mana bae maneh kersa, maneh hayang, maneh hendeuk, mangga bae. Wa qulu cuban ngomong aranjeun kabeh hiqqatun ay amruna hiqqatun mas'alatuna hiqqatun yakni anta hitta anna khotoyana kami mah eueuh deui ngan sakadar menta dihampura kasalahan-kasalahan kami hiqqatun. Sok baca istighfar astagfirullahalazim sambil berangkat masuk negeri eta tawadu ka Gusti Allah sambil istighfar. Maka engke ku kaula cek Gusti Allah naghfir lakum khotoyakum bakal dihampura kasalahan-kasalahan aranjeun kabeh ulah-ulah anu leutik nu gede dihampura ku kaula asal seperti eta. Lamun geus dihampura maneh aya dina ihsan bagus. Ihsan makin loba makin istimewa, makin loba makin bagus, makin loba makin bagus. Kayak ku kaula ditambah-tambah sanazidul muhsinin. Bakal ditambahan ku kaula kebagusan. Sok laksanakeun. Berangkatlah Kangjeng Nabi Musa beserta kaum ieu supaya diingat ku Kangjeng Nabi urang. Maksudna urang sebagai pengikutna. Sebagai umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad ketika urang dibere nikmat bakal kumaha kamari ieu mah getol jasa ngaji keur can boga motor barang bogang motor saminggu ngaji saminggu henteu saminggu ngaji saminggu henteu motor teh lain pake syukuran keur can boga mobil mah getol ngaji barang boga mobil boh teu kaburu ngaji mobil berarti jadi siksa. Kamari keur pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang amboh duit ieu jutaan kuari geus poho ka ngaji poho ka salat. Kamari mah teu hayang ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa ada. Oh harai masyaallah kari pengaruh
duit nggak jauhan ka Gusti Allah. Ya Allah, oh ya. Kabari mah hirup teh saya aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis. Eger hirup saya aya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkeun horenganan nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong. Ieu kan mau bencana. Ya Allah, tuh kan leman takwal Qur'ani anjeun Muhammad ingat anjeun Muhammad izki lalahum maktuna diucapkan ka Bani Israil uskunu hadhil qaryah sok gara asup cara ricing maraneh di kampung ari hayana Baitul Muqaddas kaayaan kampung nu sakitu suburna bubuahan tatanen jeung sajabana wa kulumin haitsu syitum sok geura dalahar ku anjeun kabeh di mana bae anjeun hayang wa qulu hitatun jeung ucapan anjeun ulah eureun-eureun hitatun yakni minta dihampura tina sakabeh dosa wa dukhulul bab asup maneh kana lawang kampung begitu memasuki sujada dongkok nagfir lakum kaula bakal ngahampura cek Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum kana dosa-dosa aranjeun kabeh boronu letik gede kabeh dihampura ku kaula. Lamun bade geus dihampura berarti geus bagus kabagusan moal diantep sakitu sanazidul muslimin bakal ditambah-tambah kahadeanana. Masya Allah. Fabaddala alladziina zalamu minhum qawla. Kumaha kajadianana? Ternyata manusia mah kos kitu sakitu dipimpin ku Nabi. Fabaddala alladziina zalam ngagantikeun jelema-jelema nu zalim di golongan-golongan Bani Israil qaulan kana ucapan ghairal ladzi qila lahum nu teu dititah kamaranehana dititahna mangucapkeun teh hitatun dasar jeung mentah hampura minta dibicen dosa hitatun titah ngomong eta begitu asup ka negeri ariha bari kayaan dongko bari ngomong hitatun bahasa hitatun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipicen dosa tina sakabeh dosa titah maca hitatun diganti ku nyana habbatun deuk nanaonan coba diganti ku habbatun sisikian aya oyong sikian aya waluh sikian endahan diganti kos kitu teh nyana mah tah barang sisikian kabeh ge aya buah sikian aya awewe sikian maka dia orang Bani Israil mah bloon jadi cak awewe geus lalaki ge sikian kami onam hiji sia mah dua henteu teman teh kadinya sepajar bebeneran bae sia mah abatul bisyarati masya Allah karim diganti ku jada dititah baca hitatun ku Gusti Allah diganti habbatun eta beda saeutik hitatun habbatun urusana hitatun mah menta hampura ai habbatun mah dunia sisikian bahkan dunia ngaran. Jadi tetap baik titah urusan anak istighfar tetap nama dunia baik. Titah ka Allah atuh heula ieu salat tetap baik dunia. Sakilang daek ge salat hatena dunia. Kumaha supaya teh? Itu eureun dunia dikira urang ninggalkeun dunia. Kita atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet eukeun salat beheulangan teu bisa urang teh dunia bae. Masya Allah kababawa eta ka salat dunia. Urang usaha naon bae kabawa ka jero salat
tani kebawa ke jero salat, urang jadi guru kebawa ke jero salat, urang jadi politikus kebawa ke salat, urang dagang karung goni aya bae, aya bae segala rupa aya bae. Masya Allah, ditinggalkeun anak ieu teh kumaha coba ieu teh kumaha nu ditinggalkeun ke salat kayak komo di luar salat. Tapi urang geus hampir nyarupaan ka Yahudi. Tita istighfar hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi. Dosa anu leutik, dosa anu gede hampura Gusti. Ieu kalimatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuranana. Abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa. Hampura dosa-dosa abdi Gusti, tina mahiwal ka Gusti, tina tenurut ka Gusti, tina maksiat ka Gusti. Hampura Gusti, kita maca eta hitatun ketika berangkat masuk bari tunggul hitatun diganti ku nyana habatun. Dunia. Malah titah tungkul teh endahan ngesod. Nah naon anu tuh? Ngesod jana. Fabaddala alladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum. Titah maca hitatun hambatun. Titah wadkhulul baba sujada tungkul ngarengkuh endahan ngesod nya make birit esod make birit naona. Cak Kanjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hitotun nomor kaduana tungkul kita ongkos anu ruku lah kos turuku gitu dong kok ulah ngesot ulah tetep kabi mandek habatun bari ngesot habatun Kanjeng Nabi Musa geus gideg bae wara rese amat sih kaon barang datang ka ditu teh atuh asup dage geus teu mentah hampura asup dage geus teu DP nu di dieu teh kemewahan dunia, keayaan kasuburan. Boh ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih. Boh ieu mah luar biasa geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa segala rupa aya palawija mimiti buah-buahan araraya kemudian kitu sayur mayur araraya jeung sajabana araraya anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang. Urang geus ada ieu. Awas ketika orang dibere dahareun inuman eta ngan babalik ka awak doang haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo awak jumbo kan untung tuh coba ayo iya pagawean roh na mana kolbu na mana mentek diatur di ahli torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak coba urasan ngurusan ruh bae. Ai urang disyariat makan urusan nangan sakadar zahir bae. Ieu kalbu mah teu pati diurusan. Mentak lamun jelema henteu ngurusan kalbu tidak terkecuali kiai tinggal kiai, makin hayang di kiai-kiai. Lamun geus hayang di kiai-kiai, lamun teu dihormat nya nama manyun bae. Teu dicium beleungeunna, teu dicium tangan. Nya nama geus dicirian teh si eta tilok cium tangan ka aing. Awas ku aing sia. Icirian ku cenah. Teh eta kiai goreng hate eta nu kos kitu. Emang ge kabehan ge osok sih goreng hate mah. Ayo mencet embe kula ge osok goreng hate. Diiris-iris digoreng. Hate embe eta mah. Tuh. Lamun urang teu ngurusan kolbu ketika urang jadi lurah takabur, ketika orang jadi DPR takabur, ketika orang jadi bupati takabur, ketika orang jadi gubernur super takabur, ketika orang jadi menteri super takabur, ketika orang jadi presiden XXXL jadi takaburna XXL pohara eta naon teu ngurusan kolbu. Ulah kajeun tah mah geus parantina nu sugih dagang, nu sugih usaha, nu tani, pejabat takabur parantina. Kiai makan lain paranti takabur. Tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae. Hai. Ka aing sia teu nanya pan aing kiai. Teu nanya sia. Ngaji ka mana? Mah haji kos tukang lauk bae. Kiai.
lamun disebut kiai karakter isuk mamanya naik atuh setik. Eta kan penyakit terus gitu gara-gara penyakit dunia penyakit. Nah itu di urusan ya nu batak urusan awak lo babari ketika orang puyang bodrek temempan itu prokol temempan kene bae naon kata dagorin leng-lengannya nangis bisa kan orang geus beres masih kena kan ka mantri can mampu kan orang ke dokter can mampu kena opnam orang di opnam dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah orang ka Cipto Cipto kurang hebat Singapura Singapura masih kena kurang kena bae Jerman ya Allah eta orang urusan awak mah berani kos gitu ketika penyakitan awak kurang teh hasud kunaon teu pernah dibawa ke dokter coba sekali-sekali orang datang ke Ustaz Insani siapa nama saya Pendi iya keluarnya apa saya hasud Pak hasud iya Pak penyakit batin saya Pak katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter jadi saya ke dokter sini. Wah ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi itu jemput ke pengurus dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang datang ke dokter ya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ieu dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk. Kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh bawa ke dokter ka mana dokterna ka mana ya ka kiai datar urang ka kiai Waalaikumsalam nurutkeun cek Ki Uci aing lah datang ka kiai lah Ceng abah di mana Ceng aya di jero apa kenaon abah nonton TV puyang nyana aing rek berobat orangnya aja gering wah teu beres ieu kiai itu ya bebeja nyana bah ya tamu dahareup tamu saha gitu oh si Pendi cenah mah kade kunaon mama keur neuleuh bola ieu huyung babarengan jarakan neuleuh mah neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si kiai kok goblok deui nah neuleuh main bola aju nyahoan nyana deui. Wah, teu beres ieu berarti lain kiai obat, lain tukang obatan, obataneun teh kos itu. Pindah deui ayo aing boga kreditan ieu lah coba pendapat ka kiai. Coba nyaon. Waalaikumsalam. Ya sia ieu. Oh, alhamdulillah. Diuk. Diuk minum. Enaon tuh kula dek berobat ka kiai. Enaon tuh. Kula ngridit mobil ieu 3 tahunan ku ayeuna 1 tahun 2 tahun deui can kabayar ieu kumaha minta doana sakalian lamun sadek bayar nu mama ieu can kabayar pang mayarkeun nya goblok henteu coba ieu tolol ieu mama ya jadi aing ka babandulan ku nyana geus ba aing boga babandul nyana leuwih buat deh babandulna tak agak ledek gitu tuntunan bapentah eta lain kiai kos gitu duk bana tuh lemun urang awak puyang awak gering ka dokter jelas rumah sakit na horenganan batin mah eta tea ka mursyid Mementak eta guru tariqah kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur sebab kadeuleu rangka manusia ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubud dunia, hubud jah, kanyahoan eta. Nu mantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu. Nu mantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisaeun teu ujub. Nu mantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teu hasud. Nu mantak ulah ge hayang kalem ku batur nyana geus bisa teu hayang kalem ku batur. Ketika cak kiai, "Hei, dulur ulah hasud," cak tatanggana, "Nyana ge hasud."
mun aya kiai ulah sok hasud teh ya artina sirik pidik batur anu sugi urang ayeuna hasudan urang nu gering eta nu kitu tarana hasud dulur ulah sok hasud nya cak tatanggana deh nya lagi hasud nya lagi kamari ribut jeung adina nya lagi ribut kamari tuh mal bisa tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mana geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah eta kan. Nah, ieu kan Kanjeng Nabi Musa Nabi Rasul boga mujizat dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha ketika berangkat titih ke Ariha maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syaratna teh kulo hittatun awas kudu maca hittatun ya le minta hampura ka Gusti dua wadkhulul bab asup kalawana sujada togol mendek nomor katilu dipersilakan ke geus datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum geus datang ka ditu silakan anu dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesod lempangna leuwih teuing akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa persyaratanna tilu kok ieu kuarikeun mahiwal aduh Gusti abdi geus kurang kumaha capek lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan tapi memang buah kawarahna Bani Israil teh kos karari iya dipimpin ku Nabi atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar pantes jak kiaina ge kos kitu cacak ku Nabi masih kena mahiwal Kanjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkeun kemudian manehna Kanjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkan sagesa turun kena bagi dua kena maca syahadat kemudian ngamprok deui berangkat deui tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak daek iman mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu iman kami saksian cek Kanjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kanjeng Nabi kadi bulan turun set belah dua plak nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu terus keluar deui maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa qala rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab makos gitu ketika henteu diberi hidayah mujizat pajar sihir karomah pajar sihir pajar karomah dibalikeun tah dipimpin ku Kanjeng Nabi bege kos itu teh komo urang nu mata urang we geus sakadar sakula mah mata sakadar nyampekeun dulur ye bahwa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah kitu ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke urang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok bisa entah budak ngadu kotok geus bae ngomong geus nyanana terus bae atuh geus asa ulah kadorakaan doang apalagi jeung pejabat ngaji geus sing ade ulah sok korupsi ajunya maling bae terus atuh sabodo entah maka baginya anak berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres geus sakitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititah teh dakwah aida kena rimana ente mah geus eueuh nanaon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihan ge akur bae nginaheun bae sebab lamun eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering menta didoakeun yeuh mun teu cager bae tinggal kitu doang beres nyageurkeun nu mehkeun mah Gusti Allah itu urusan
beres geus jadi geus kacumpodan kabeh nikmat tuh lamun urang batin urang geus bulet ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kulat ya itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakareke umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat magrib balah mau masih pinuh nyana seserian cak imamna teh seserian saha eta budak bandeng seurina lain sakadar seserian biasa bandeng geus diancam bae ku guruna aing eureun tanya saha teh budak beres Assalamualaikum langsung lain wiridan langsung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu sholat siapa cicing bae nyana ngan eta kudu di sisina ini nih yang ketawa-ketawa nih sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa ini kan tempat sholat lagi ibadah kepada Allah jangan ngeganggu. Jadi kalau ngeganggu itu satu kamu batal sholatnya, kedua ngeganggu udah berapa kamu itu dosanya. Jangan, lain kali jangan ya. Awas kamu. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi. Ada nasi. Iya, ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya terus mau makan. Saya kenapa makanya saya ketawa tuh masa Kiai sih di hatinya ada nasinya. Emang Kiai keur endek ngimamanana lapar. Haju Kiai teh boga pikiran aing mah moal wakadar sebab tas magrib dek ngariung. Tolong teh Kiai. Pak eta sarua jeung saya eta. Kitu kan pikiranana. Eta Kiai langsung Masya Allah, katebakeun ku nyana. Hate aing, ya Allah ya Rabbi. Isi dah langsung ditekel eta Ki Khalil Bangkalan. Nanti ke rumah ya, ke rumah ikut. Langsung diajak kayak. Berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan kan. Mohon maaf. Oh, jangan sama saya, sama Allah. Budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu. Urang lamun aya Ki Khalil guari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan. Macam-macam kabehan, macam-macam. Geus lain sangu bae di urang mah tuh. Katimus aya. Katimus cucur atuh aya. Urang mah isin nya naon sangu doang. Ayo urang mah ya Allah ya Rabbi. Gegetas aya. Urang eta kanyahoan. Ku ahli Allah mah kanyahoan. Moal ya Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya. Sehingga Imam Ghazali pan kaget mah bebeja ka mana kunaon kula ku batur mah dikiaikeun ayo ari kula mah pan adi kula anak emak eta teh mah mung ka kula panggil coba mak panggil Ahmad batur enggak makmum ka kakak sia teh pan kiai gede batur enggak hormat sia teh enggak makmum kunaon teu kunaon sih mak enggak makmum tuh moal mah emang kunaon itu getihan atena getihan oh najis panai getih mah masa kula ngamakmum kanu aya najisan panggil deui ka sore Imam Ghazali adi sia ku mah geus ditanya aja kunaon cenah mak cenah najis sebab hate sia teh getihan atuh embung yang ngamakmum kanu aya getihan jan najis masyaallah ma ampura kula keur ijtihad head kula keur ngaijtihad hukum head ieu teh aya berarti ieu kajahoan ku adik kula berarti luhuran adina ti heula kakarak deui hampura di dinya lah mulai Imam Ghazali ruda langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pamajikan tinggalkeun mulai ti negeri Tus cenah ka Baghdad terus ka dieu ka mana ka Mesir terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem di Masjid Aqsa nyana di dinya terus bae di menara Masjid Aqsa cici me di kubahna tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang usulillah Imam Ghazali lain sambarang geus 13 tahun geus usul geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui nya kan negeri Tus di Iran kakarak deui nya ngajar pohara jasa
kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horegadan kiai nu kos kitu kiai neraka jahanam. Imam Ghazali sebabnya nu ngarasakeun ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali geus hayang nanaon embung dikiaikeun teh ieu mah panbol. Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhal. DRS-nya DRS. Mandi ditegor. Mending DRS-nya anu nang meuli. Eta kan eta kos kitu da naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam. Ye, cak Imam Ghazali saya sok nyalakeun aing. Ye, cenah Ki Uci mah kos kitu teh lain aing. Sakali deui cak Imam Ghazali. Haju cenah teu cenah. Haju kiai ku bantu kieu, sia mesti aing mah aing. Henteu maksudna cenah kiai kitu dan teu atuh aing kadang-kadang kitu. Imam Ghazali aing mah nyampikeun emang di lembur teh sok nyampikeun saralah bae Ki Uci mah ngaharamkeun anu Ki Uci mah neraka jahanam lain aing Imam Ghazali si anak nu salah tuh kan cek Imam Ghazali ieu cenah tulah disampaikan endek bae aing mah nyampikeun endek bae mah sabodo teuing mah sia bae eta mah manya ya ceramah make DPR kira-kira budak tama alabatan Abu Jahal lagi bapak nade Abu Jahal tama belah ditu Abu Jahal 2 kilometer lah ya Allah ya Rabb kumata kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa kaum Bani Israel ketika kita hittatun endahan habatun ketika kita sujada endahan yazapuna ala astarihim kumaha فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ Ubang kawarahna kaum Bani Israel tenurut ke Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa. Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah, maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza, siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk seuneu ditambahan ku angin. Wah, suasana panas nembus langsung ka jantung percis kostoun sing gelepak jelema guplak parai sabaraha seketika eta anu pae wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70,000 seketika eta kana pae 70.000 manusia gelepek kabeh kostouna blah turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama kunaon ieu bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya da teu daek ibadah. Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kufur lain pakai ibadah nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad Kanjeng Nabi geus kabejakeun di zaman sahabat urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman Kanjeng lain di zaman sahabat tapi di zaman Ahok urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadenge disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu can ngadenge urang ku hari kakarak gadenge ieu ge kabeneran teu ngabesan poe minggu ieu kakarak ngadenge. Nah ketika nikmat diganti jadi siksa ke lantaran kita syukuran jadi kufuran muah henteu ku Gusti Allah bakal disiksa
kuari kurang kumaha diberi jabatan hiji nikmat dipakai kupur ka Gusti Allah tungguan kamari ieu mah rada hararese urang dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur didahar keneh bae ketela didahar keneh bae eta anu gitu nandangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala didahar naon eta ngaranna tuh dasar sia mah beuki gatet aing kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia reng nyaho sia ka gatet didahar kan masyaallah yang segala rupa jagong campur sangu eta teh campur bees ngaranna naon eta ngaranna gur-gur cak aing tadi gur-gur ngamang keneh bae sia mah didahar hese tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba asal maghrib dararatang kadinya lip jabar jabar ba bata jabar tatu jabar satasa mata sinar sia mata sia jauh nggak lembur ayo coba ke urang maghrib kadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke musola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha dituplak cabe bagus kumaha dituplak jagong bagus alhamdulillah belah ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta masyaallah ketika derep bebarengan urang derep asal geus ditita mah burong kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa menang 2 poe eta teh ngetem tah heucakna teh heucak naon teh ngaranna teh sesa ngari teh tadi hadap ngagampung hararese jasa kebersamaan masyaallah bohara jasa haji bebejakan nu bogana ya kula tas ngagampung meunang sabakul bawelos jak sia tuh coba ya Allah ya Rabbi papa bohara jasa terus dibagi 1 2 3 4 5 ka dia 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu haju ieu da dibagi tuh dibagi terus ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah masyaallah kamari ieu teh ke zaman urang teh pertanian rapi barang ka dieu zet jual beli motor beli mobil zet BAKB terus beak baru makmur imah jeung sumur doang wah kuari jadi santri Cinglu jadi santri Korea santri Cina santri Jepang mulai ngahanju-hanju kuari pemikiran geus berbeda tingkah geus berbeda segala geus berbeda aya kuari liwat ka lembur anu masih ngade gaji kuari lu gaji liwat ka mana lamun urang liwat ka mana ge kuari gegara ieu bae masyaallah narongton TV bae narongton TV teh dibere hobi jasa dibere ti isuk datang ka beurang datang ka sore datang ka peuting datang ka isuk deui aya anu henteu nyangu-nyangu aya anu nyangu jadi kerak kabeh lantaran pohoan nonton TV kabeh ngaji geus henteu kumaha ganti supaya daek kuari kumaha TK ganti ku TK bagus sakitu mah ngan niat nu beda baheula mah ikhlas TK mah kan kudu bayaran teu ikhlas hasilna moal beres keur ieu mah bareng maraganan ngaji bae gitu ya beres balik naik nu kakuran geus beres geus sugan maredet henteu aya ge hiji 2 jang lampu doang geus bae beres uang minyak teh aya ge teu nu peduli bae nu henteu mun boga murid 100 nu peduli 5 anu 90 ya Allah ya Rabbi atuh henteu bae tapi kan manfaat bersama baca Quran biasa nanti kuari TK bagus ngan aya bloon mana bloon orok di pagahan manasik biasa orok lebay kalam lebay dikira ka makahan Aisyah aya orok di pagahan manasik
Haji geus beres tebagan manasik. Bulan yang akan datang kita sama-sama ke Pondok Gede untuk melaksanakan tawaf bersama dan sa'i bersama. Cuman harus naik bus biar supaya enggak hilang. Terus harus anu-anunya ongkos bus enggak mahal sih, cuma 100.000. Karena anak kecil bukan 50 isinya, 100 sudah enggak apa-apa. 100 kali 100 berapa? 100 kali 100 berapa? Gegerahan atuh siang buta. Aneh lain mah greget biasa. Lamun 200.000 jadi sabar duit. 20 juta kaditu cuman 3 juta atau 4 juta. Geus anu silemna sabaraha juta. Ieu keur carita doang. Carita eta keur kakarakos kitu dan lain-lain sebagainan. Henteu jore palinter ngan mangpaat mah. Sakitu doang. Sebab teu ikhlas, asal timbul teu ikhlas kiruh caina asalnya na kuku ceprakan di cai kiruh atau kadituna kiruh. Mun kurang-kurang dilempeng-lempengkeun mah bahaya. Mantak masuk bae ka TK kadina lempengkeun deui ku urang. Ceng, sia geus BTK sing hadenya kudu ikhlas gitu nya. Urutan abah eta ikhlas teh lain tah. Tas nganasehatan anak aja urutan abah eta ge sarua. Abah mah cenah teh ikhlas, ada udak di balik batu. Cak anak bisa anta anak. Tuh, ya iya. Mantak disiksa ke Gusti Allah fa arsalna alaihim rizam minas sama'i bima kanu yazlibun. Parae. Brak. Kumaha kalanjutanana setelah paeh was alhum wallahu a'lam bissawab.